Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda Lili Guntur. Kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongengku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo mitra dangu anu satia, hatur nuhun kanu parantos komen sareng subscribe. Mudah-mudahan sadayana tetap sehat walafiat. Amin. Hanca anu katuna dina episode ke-10 teh nalika dugika Usman asa ngimpi basa ngadenge Lilis nyarita kitu ka si Abah. Moarek nolak berina oge. Diajak nganter Lilis ka warung atoh we nu aya. Antukna Usman laksana bisa ngabonceng Lilis. Tah, neme dugi ka dinya hanca garapan teh. Ulah hilap. Klik tombol subscribe-na, like, komen, sareng pencet lonceng notifikasina supados mitra kenging pemberitahuan uploadan video baru di channel ieu. Dongeng Sunda Lili Guntur, Mojang Desa. Prung ah. Basa Anwar datang, si Abah kasampak. Masih kene diuk dina bangku nu aya hareupeun imah. Sanggeus markirkeun motor di tempat anu merenah. Anwar nyamperkeun ka si Abah, salim. Geek diuk gigireunana. Tos lami teu lungsur hujan, panas mani moreret. Ceuk Anwar. Puguh oge meni nyongkab kieu mata kita salat zuhur. Abah mah nanggring we di dieu. Tema si Abah bari tuluy pok nanyakeun ngeunaan lalampahan Anwar poe eta. Ternyata warga Kampung Murugu teh tingkat perekonomianana tos kawilang majeng. Katinggal tina kondisi bumina. Tos seueur anu permanen. Kitunya Muhun bah. Mung perkawis infrastruktur jalan awan pisan. Kawasna teu acan kantos di aspal sama sekali. Sumawona rabat beton. Waktos abi naroskeun ka salah sawios warga, teu aya nu uningaeun apa jalan eta teh statusna jalan desa atanapi jalan kabupaten. Upami jalan desa tiasa dibangun nganggo anggaran dana desa eta teh. Atuh upami statusna jalan kabupaten tangtos dibangunna ngagunakeun APBD. Ceuk Anwar. kitu eta teh nya Sujang. Mohon hiji waktos mah abdi bade konfirmasi ka pejabat terkait supados eta jalan dilebetkeun kana rencana kerja desa. Lajeng diajengkeun kana musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Alus katiga. Abah ngarojong memang wartawan mah kudu jadi pembela rakyat dina negakeun keadilan. Luyu jeung perananana, peranan jurnalis, peranan pers, nyata sebagai pengawal kebijakan pemerintah. Si Abah caritaanana keuna pisan. Anwar ungut-ungutan ngadenge caritaan si Abah waktu ngabahas ngeunaan tugas jeung peranan pers. Ternyata boga kolot teh cerdas. Apa tugas jurnalis atawa pers? Gerentes hate Anwar. Salah sahiji tugas jurnalis teh nyaeta nepikeun kritik, nepikeun saran atawa ngageuing ka para pemangku kebijakan. Sangkan bener dina ngalaksanakeun pancen tugasna melayani masyarakat. Hal ieu teh Sujang sajalan jeung ayat Al-Qur'an surah Al-A'la ayat ke-8.
Fazakir inna fa'ati zikro. Kukituna saur Gusti Allah. Maneh kudu ngageuing ngingetan karena saesuna panggeuing teh bermanfaat. Itu panggeuing teh bermanfaat. Geus jadi ciri khas si Abah. Nalika gunam catur teh teu weleh bari merepi wejang. Atuh soal rencana hidup rek nepungan pejabat terkait gesan konfirmasi ngeunaan jalan butut anu geus mang tahun-tahun diantep eta niat teh alus pisan. Hayang ngadenge kumaha lelewekna. Cek si Abah. Leres bah ulah diantep hawatos masyarakat temba Anwar. Jep sajongjongan tayanu nyoara. Tapi tekung silila Anwar nanya ka si Abah ngeunaan Lilis. Lupi Lilis tos mulih ti sakolana? Geus Ujang keur ka warung. Tadi teh diantar ku Jang Usman. Usman? Halis Anwar kerung. Roman beungeutna, roman mukana ngadadak nyak. Asak. Basa ngadenge si Abah nyebut hiji ngaran. Saha Usman teh? Tatangga imahna itu belah kulon. Sok mineng ka dieu manehna teh ngadon ngobrol jeung Abah. Anwar jempe. Hatena aya rasa timuruan ka Usman. Boa-boa antara Lilis jeung Usman teh aya hubungan. Jeung deui si Abah ngidinan. Lilis init-initan jeung lalaki lain muhrim. Deukeut kaginya kaharup. Rek meuli dahareun cenah. Si Abah ngajelaskeun bangun anu surti kana naon anu keur nyangkarup dina hate Anwar. Basa Anwar keur aya di kamar. Kadenge Lilis datang. Tapi deui kadenge Usman nu tas nganterkeun Lilis pamitan ka si Abah. Kadengeun ku Anwar. Nah lulusuhan geuing Sujang? Tanya si Abah. Usman teu nyarita ukur nyerenge duka pedah mireungeuh aya motor Anwar meureun. Demi harita Anwar anu keur aya di jero kamar tuluy kaluar bari mawa bungkusan diwadahan kana kantong kresek hideung nyampeurkeun ka Lilis anu karek datang. Aa nyanak baso kanggo Lilis. Ceuk Usman bari ngasongkeun kantong kresek. Baso? Mohon. Saurna Lilis, hobina baso. Usman nyerengeh. Bungkusan ditampanan ku Lilis. Sok disimpen luhur meja. Nah geuning bet disimpen. Wareg kene tuda name tos ieu tos nuang seblak sareng es campur. Usman teu ngomong. Panona mencrong kantong keresek anu disimpen ku Lilis dina meja. Ari Lilisna harita tuluy ngaleos ka kamar. Lep. Lila teu biji-biji. Anwar narik napas jero. Hatena mentegeg leos ka kamar. Gek diuk dina biwiris bang. Pikiranana kumalayang ngabayangkeun Lilis jeung Usman. Basa tadi jarajan di warung. Pantesna diukna pageye-geye bari ngawangkong. Mun nya kitu. Bener-bener hate Anwar rajet. Ancur burak-rakan. Katambah isukna Lilis nolak. Waktu ku Anwar rek dijajabkeun ka sakola. Alesanana karunya ka Imas cenah. Bisi disebut teu solid jeung babaturan. Hate Anwar deui mentegeg. Lain memeueusan. Nya kitu keneh basa balikna. Anwar hideung ngajemput Lilis. Tapi ceuk Imas, Lilis geus ti heula balik dijemput ku Usman. Ngadenge kitu hate Anwar bener-bener asa remuk. Harita awak Anwar ngeleper. Kawas anu liliniun. Kawantu nahan ka ambek. Ningali kitu Imas jadi hariwang. Sok sieun Anwar kumaona. Sok sieun aya kajadian anu teu dipiharap. Ih, Anwar kunaon sih? Kunaon Anwar teh? Ceuk Imas bari muringis.
Anwar teu kuna naon mas. Ayo urang euy dijajabkeun ku Anwar. Leres eta teh, sungguh. Nya, Anwar unggek. Celak Imas unggah diuk dina jok motor. Yus motor maju tancap gas. Peutingna memeh sare Anwar ngawasap ka Imas. Ngabejakeun yen isukan Anwar rek ngajemput Imas ka sakola. WhatsApp Anwar dibales ku Imas. Oke, cenah. Hanja kapisan waktosna kauger ku durasi. Cag acara dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Atur nuhun kanggo anu parantos subscribe, like, komen, sareng nge-sharekeun ieu channel. Mudah-mudahan kasayan mitra dangu sadaya dibaresku Allah Subhanahu wa taala. Mitra Mang Lili Guntur seja amit mungkur. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.